Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Moga-moga kasadayana nu aya sakuliah ieu jagat aturan-aturan pising kuring utusan ti paraluluhung pucuk payung agung anu ngageugeuh nyaeta di daerah Sumedang umumna nyaeta ti Pulau Jawa urang tah ayeuna sifat naon anu tos dibuka ku paraluluhung para arwah-arwah anu tos nyaeta ngajalankeun aturan perjuangan sejarah-sejarah anu tos diterangkeun nyaeta utusan ti sesepuh urang sadayana atuh naon cenah baheula nepi ka peperangan pamiarsa ngabela nagara atau nepi umumna urang sadayana sabab eta teh sejarah-sejarah ti Eyang Nabi Nuh kapungkurna anu ngiring sareng anjeunna dinu ucapanana kata-katana henteu nyentuh kana hate teu ngaruksak kana pikiran umat sadayana tah ayeuna mulai dinu taun anu tos nyaeta kalakonan tos masihan ciciren di mana-mana persiapan kapayuna pertama ka ujang nyai anu gareulis sing waspada omat ulah ngajalankeun anu teu pararugo sing lebar ka diri sing nyaah ka inung jeung ka bapa sabab Allah moal nepi ka janten resepeun ka aranjeunna lamun ngalakukeun akhlak anu teu sae caketan ka para ulama ka kiai atau ka para ajengan sok ayeuna nek pesantrenan kitu kieu supados ngagaduhan rasa iman takwa ka Allah subhanahu wa taala ka kanjeng besar Nabi Muhammad ka Gusti Nu Maha Suci ka Tuhan ka pangeran urang ka karuhun urang ka para nenek moyang urang ka ayeuna ka ibu-ibu sadayana pertama ka Ibu Sri Papa Cibabu Hawa anu ngahuripkeun urang nyaeta kumelenang dalam langgeng ieu atuh ka urang luar negeri na teu wiji-wiji sabab urang teh ngajalankeun kieu teh lain ngan ukur kadar pake contoh tapi pake nyaeta jalan kahirupan urang nempatan alam teh anu soleha anu suci anu murni ulah nepi ka nganyarikeun ka lingkungan ka wargi atau nepi ka nagara umumna bangsa jagat ieu tah pamiarsa atuh nu di luhur cenah 24 anu di tengah 24 anu di handap 24 diijikeun teh jadi 72 7 jeung 2 teh berarti sabaraha salapan kene ayeuna lamun dibuktikeun deui 2 jeung 4 genep atuh meureun di tengah genep di handap genep jadi hitungan sabaraha 18 8 jeung hiji salapan kene tak kuda emut ka Darmawita atuh urang gubragna ti indung ti bapa indung nu nganung bapa nu ngayuga indung teu janten punung bapa teu beda jeung dirina sabab naon ngusahakeun sakuat tenaga tah ayeuna tina perjuangan 45 ngabelakeun nagara kunaon carana sok ayeuna mah sakabeh nu aya di alam ieu urang alam nyata alam langgeng sabab ayeuna teh urang teh mulai ayeuna ngagebreg bae hujan pan ayeuna eureun teh aya naon sabab ayeuna mulai di mana-mana jalan di Bararangun atuh lapang kapal ayeuna ngabangun di bandara ke aya naon di Indramayu di Bogor Cirebon Subang tah ieu ciciren simkuring lain ngan ukur kadar janten ayeuna lalancangan kanu makawasa lalancangan kasadayana
ka Bapak Presiden atuh ka perwakilanana atuh ka MPR DPR na atuh ka para jenderal-jenderalna atuh ka perjurit-jurit perbawah-bawahanana sadayana anu disuplak-supluk anu tararugas syukur sing sararehat sing janten waspada sing hati-hati hayu urang bareng-bareng hirup urang payuk-payuk leungeun pautal tangan sabab lamun teu kitu kieu bade kumaha keur naon aya diayakeun ulama tihang agama sok para ulama teh ayeuna geura ulah nepi ka janten aya masalah teu murang kali kitu kieu cik areureunnan mabokna areureunnan begadang-begadang anu jadi masalah teh isin teh ku para ulama sabab naon sabab ayeuna bakal gentos ku tahun baru kan aya undang-undang engke mah mulai deui awal deui teh jadi raja saha anu bakal jadi raja punten tapi abdi mah sanes ngaralancangan ngan ieu mah ngadugikeun saur sepuh wartoskeun ka Syekh ulah sieun ulah janten masalah kitu kieu da ieu mah utusan sadayana ge bakal maut tong boro-boro bangsa pangkat kieu tukang kuli macul tukang buburuh bebedug unggal poe purah ngarit geuningan ayeuna teu meunang hoream teu meunang cape lamun ditah didamel wengi sampai jam 4 kadang-kadang nepi ka subuh tah dinu masalah eta lamun diemutkeun kadinya kusim kuring naon hasilna pan tadi oge tos anu tos dipayun ngan ukur kadar janten piomongeun pinajisieun balarea tahapunten ieu sim kuring dalin ahli pidato ngan ieu mah ngadugikeun atuh ka bangsa ayeuna nu tararugas sadayana sok babarengan sauyunan alalakur supados murang kali ayeuna gaduh pegangan atuh ke para normal di mana-manana atuh ka para wartawan atuh nu megang YouTube supados janten ayeuna sampai dugi ka ayeuna tepung sareng sim kuring geuning lamun teu aya nu kieu mah moal nyampe meureun aya utusan ti sesepuh teh kitu tah hampura ayeuna sing palanyang umur sing sararae zaman ayeuna mah aduh geuningan dar di kidul dar di kaler dar di kulon dar di wetan ketir ai baheula mah perang ayeuna mah sanes perang tah eta tah kitu kasadayana kudu emut ka sesepuh anu sakitu toh-tohan toh pati jawaraga neh nyawa kadeukeun kemerdekaan cik ku urang mah ayeuna urang memulai sok ayeuna bangsa kiai teh ulah direnggangan ngabamlam teh kiai teh ulah dianggap tunggul eta teh kolot urang kahade atuh bangsa perjurit-perjurit nu ayeuna tararugas kolot urang kajen nepi ka RT na lurah sampai ka atasan terus kitu kieu teh kolot urang leutik oge kade sabab naon sabab undang-undangna eta anu ngagaduhan sifat di persanten teh berkenging saha tah eta aya tos janten di tukangan tah meureun para ulama ge jadi hate ayeuna teh tah kitu matak ayeuna sok muga-muga anu tos kadangu ku sim kuring ngobrol anu teh aya kieuna cenah engke mah ceng umur teh pararanjang deui seperti kapungkur ayeuna mah sepak tos kadang-kadang 50, 60, 70, 80 nepi ka 100 teh teu kiateun ayeuna tah kitu tah matak ayeuna kadulur-dulur anu caket anu tebi da abdi geus sarua manusia abdi mah ngawani-wani we ceuk pariposna bade kumaha ge teu langkung
bari dicacak diwalang-walang disik-sik dikunyit-kunyit terlangkung sabab abdi mah cek paripaosna hirup batan sakieu pan tepatna ge kawas kieu geuningan tah kitu tah ayeuna atuh sakali deui kanu ngagaduhan ieu YouTube nuhun tah sabab ayeuna tinu hate anu soleh anu bersih bakal dugi kanu kagunganana tah kitu tah ayeuna ka ibu anu tos ararusul geuningan cenah kieu anu hoyong terang alamat di Sumedang teh di pegunungan teh di mana cenah di pasisianana tah kitu sabab singkuring teh sanes kunaon-naon deui isin ku masalah di nu kieu na kayak di tempat kieu kaduana bilih melangkung bekas nyalahan kewe waktosna pamirsa arto antosan bae gitu tah sabab kolotna nama sibuk kusim kuring di telepon sibuk cadosanana ieu mah ngalalancangan bae gitu tah punten sakali deui ya hampura atuh aya cenah di daerah Hariang ieu nu caket nuhun ye ngagabung ngabogawe urang Hariang sararehat sadayananya ayeuna atuh umumna saalam dunya lamun emut kadarmawitan gubrak galam dunya waktu tadi di saha lain di belah batu di indung kudu inget ka indung jeung ka bapa heula samat mulai sok basa sholawat menaheng tepung sareng wujud ieu tah didinya sabab naon dipilarian oge markapenak rupana wujud ieu mah sabab sok moro macul rupa-rupa di alaman ku ieu mah mangulan kai sering araramprok dari jalan oge da ieu mah temus ka dirina ngan imah cuek we da saur sepuh cenah urang waka kitu tah ai batin mah aduh tersekiat kanu sararusah nu miskin di mana-mana sing pating koceak sarua jeung nu nyariosna ieu tah kitu da matak ayeuna mah ati-ati tos masihan nyaeta dinu waktu tadi nepi ka laut nah ngampulna atuh gunung-gunung pating dilegur lalongsor teh kumaha teh rupa-rupa meureun aya naon masalahna eta ke urang ngadongeng sabab saur ayang Nabi Nuh kitu ucapanana kapungkur mah ku cai ayeuna mah sanes ku cai dipilih diayak ayeuna pamirsa anu sae hatena bersih teu hiri teu dengki teu jail teu kaniaya kasasama eta nu dipilarian tah kitu pamirsa komo daek salat sok leukeunan teu tiasa caketan taroskeun ka para ulama tah kitu baheula mah ke zaman Pesapulo benten deui kitu tah matak ayeuna wayahna da ieu teh agama teh tos sabaraha periode lamun terang mah gitu ban kapungkur mah rabilahun taut binahong lah halabatuna namlisalah rutuh halam binahong tun kulu hurut ma ila manatanahong terus malik ka dieu bismillahirrahmanirrahim maratukim marhamalah matukim subtulu ilah manakim ta'alah marunakim ayeuna mah bismillahirrahmanirrahim tah tinu Arab gundul asolami watuni warahabda tuloh hada ilahi robi ilu wadataniki alhamtu rohma ilatuni ta eta punten ya ka para ulama hayu urang bareng-bareng hirup abdi hoyong terang nu ayeuna meureun bapa hoyong terang musim kuring urang hijikeun persatuan demi bangsa demi umat sadayana amin tah kitu ayeuna apunten kasuhun bobot capanon carang sapakanana bilih luhur saur bahe carek bilih kabadu kekemprokan pekeranganana ku sim kuring da sim kuring mah tadi kita carioskeun pantes salah oge da tukang ngangon tah ayeuna ku kolot tukang ngangon teh ngangon naon jeung narebongan teh munding geuningan kitu tah munding teh tos seueur pamirsa ke diterangkeun masalah munding di mana tempatna kitu tah tah eta masalah anu waktu tadi atuh ngalih deui cenah ayeuna ka bapa urang
anu tos jantan dipercanten nyata tinu tahun 45 perjuangan kemerdekaan. Pek we masing-masing we. Ulah ieu mah salah. Ieu salah entong sadayana ge sararaya. Ulah silih salahkeun kena jadi masalah. Sok we nu penting mah mulus rahayu berkah salamet. Tiap lingkungan aman, tentrem. Silih asah, silih asuh. Silih papekeun diri, silih bantu. Silih doa. Ulah silih salahkeun mah aduh ampun. Nu ti luhur bakal kumaha, nu ti handap bakal kumaha. Anu ti tengah meureun kumaha. Tah eta. Tak kitu matak ayeuna ieu murang kali anu tos ngagaduhan sifat kepercayaan ku simkuring yang Ridwan Sepandi Wira Atmaja. Eta natu seureuteuing cenami eta utusan ti sepuh. Tak kitu pamirsa. Da ayeuna sabab baheulana cenah Cina jeung Sunda. Matak abdi ayeuna cenah hoyong bahasa Indonesia. Gampang. Bahasa Indonesia mah sabab Sunda susunan beda. Bubuhun pupucuk payung agung baheula teh tos nurunkeun akibat naon Cina jeung Sunda. Sunda na beuki kulem, Cina beuki nyaring. Datang rezeki teh da Sunda mah kalah keur kulem dibebaskeun ka bumi. Tah kitu pamirsa. Ai Cina mah nyapakeun nyaring, nya langsung ka tuang. Tah kitu. Tah ayeuna teh diulangi deui. Engkong teh sumping ka simkuring. Sok jang ngan nitip incu kuring di daerah Cina. Tah kitu. Mata ka orang Cina sayang, salam ka orang Cina ieu. Sabab kapungkurna tos janten saemara gitu. Tah ayeuna moga dukungan Cina ka orang Sunda hayu ulah nepika janten masalah. Atuh teu ngarti cenah Pak bahasa Sunda mah diajar. Manya orang Prancis, Jepang, Belanda palinter diajar, sok diajar. One empty to semicelo, det mo ang chicken wismina. Talahona mau ala katuni nasi. Nutulah mo ala takino tulo mainang tutu so alaman. Nahina turona lau abdi no humal hachonan. Ngarti syukur tengarti wios dan kagungan mah kuprat-kaprat kitu ge ngartoseun. Tak kitunya pamirsa. Punten hayu urang bebarengan we lah. Urang bebarengan. Pantes urang kieu mah sagala naon-naon oge kanyeri, kapeurih, kasusah, kaujanan, kapoekan, kaibunan, kaanginan. Leueurna sagalana haseum pait kitu geus kateureuy kuno kieu. Tah kitu. Matak ayeuna sadayana ge sararae ngan tinggal akhlak. Murang kali ieu pertama anu bakal nuluykeun jalur. Tah sok ayeuna atuh tinu tugas-tugas kapunteun sararae sadayana ti para ulama nepi ka anu megang nagara sakabeh kula ieu jagat tos kapilih ngobrol sareng abdi kitu tah ngan ieu mah zaman teh kudu kaeusian zaman kieu pan baheula mah ala lain cerak aya mah lain cerak teh HP ayeuna mah zaman ucing-ucingan aya mah lain cing ngajaran cenah euy HP-na tuh pan beda deui ayeuna. Tah kitunya. Jadi ayeuna mah tos beda alam, beda nu ngalamanana. Jadi tiap tahun teh genti ku aturan murang kali. Pan baheula mah zaman tapa, ayeuna mah lain tah, mak. Menta paling oge ayeuna mah beda deui, baheula menang peurih, kentel pejit baheula. Kitu tah. Matak ayeuna ceng kasep nu garulis. Sing nyaah ka indung, sing nyaah ka bapa, sing nyaah ka dulur-dulur. Sing alalakur karunya ka para ulama ngabamblam teh. Nepi ka ngabarudah teh di mana-mana. Cik teu watir saking ku nyaah para ulama teh, para kiai. Bangsa haji, ajengan menak jeg pasantren naon teh supaya galujur balener. Ayeuna anu bangsal pikaliereun hayo di jarieunana. Darat teh maot sanurugi. Di dituna teh waduh bakal disiksa. Tos teuleum, tos di luhur, tos di handap sarua geuning kieu.
pada anu beda nate tinu kai dihanap mah bararadang sudah betul munding kaluhur mah gunung biasa gitu loba talus mana hujan ngora teh ararateul di luhur mah tapi punten sana salancangan ai wujudna mah aya wae di imah di tempat tapi terang itu tanya pemirsa tah ayeuna ciciren pan Mekah gini terus kejadian moga-moga sing salamet ayeuna mah terus dipasihan ayeuna aturan kitu kieu duka ngawarah duka kumaha teh matak sing waspada hayu urang bareng-bareng hirup cara kumaha supaya alam terjadi merena jadi tumanina atuh pakaya aralus deui atuh tinu hate manusana sararae meureun aduh didinya tah anu kusim abdi disuhunkeun siang kalain wengi tah kitu nempo anu susah dibantu nempo anu saungna butut bantu tah kitu eta anu diteangan ku Allah mah teu karuhun urang parenek moyang urang lain ayeuna batur imahna nek eunyeun kana diseungseurikeun tah eta ulah nepi ka pabandingan tah matak ayeuna sabab Sunda ayeuna mulai pamirsa doa we sadayana ka urang Sunda ieu umum dukungan nanati sadayana itu dalam dunia subhanallah 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 Allahumma ilah walatullah sedikit tah meureun urang teh geus nyebatkeun subhanallah mah emut kadar mawiwitan tah meureun di mana-mana teh beunang ku Sunda moal haweuh nek diratakeun breng sama rata sama rasa karaos nyeri peurihna tah kitu pamirsa berputar harta mah ulah dikirakeun anu can ngalaman ulah nepi ka aya emutan hayang munjung ulah sakuat tenaga yeuh ayeuna nepi ka kieu teh kunaon nyeri tatapa terus-terusan tapa teh lain ku tapa nguruskeun masalah kitu hoyong nepi ka tamus aturan dinu waktu tadi tah kitu cekolot si laing sanggup ente tong kulem 3 bulan dilakonan 3 bulan barang putih teu kulem sanggup si laing ulah tuang cenah 40 poe sapanggihna dilakonan jeung saha jeung umum jeung umat sadayana lamun cek abdi ge mikirkeun diri pribadi mah Pak asal daek nyawa pepelakan geus teu kurang di kampung mah ayeuna ge tuh cabe terong leunca saya tahu itu orang Indonesia mau orang bahasa Indonesia pisang tak gitunya sautik we dibere sabab lawan bagian Sunda abdi dicarekan kena lawan batur bahasa Indonesia terus terang bacakeun sholawat wujud ieu sok sakuat tenaga jadi batas kan hate kudu bersih ulah aya pikiran kaditu kadieu pancokeun kanu dituju laras ieu sifat anu kagungan utusan nu di luhur henteu entong diturutan kanggo naon kaditu kadieu oge milarian teh nyaeta jalan kahirupan anu laras anu lurus anu dipicinta ku umat sadayana mal susah pamirsa kaditu kaditu ieu tos ka mana-mana aya nu neungeul aya nu nyiksa ngan tepung teh jeung anu bangsa jejedug we Pak cenah mun karunya mah tuh anu sarusah di mana-mana tos tuang jagong aron teu watir sedangkeun abdi gaduh naon abdi teu nyarios teu naon padahal tah meureun tos waspada ngan abdi bleng dilumpat deui ke kampung deui terus saya nyawah deui ayeuna kasumpingan deui ngan abdi mah waktu anu diudang kadang-kadang datang teh malam Jumat kadang-kadang malam Salasa tah kadang-kadang kolot teh datang teh jadi nerangkeun urusan kieu tangke ge meureun terang lah moal wakal diucapkeun ku sim kuring sim kuring mah brodog haur teh ka nyaho kur Dharma ngan lamun ngobrol abdi mah aya kieu na
tos ngobrol mah ilang deui kitu pamirsa. Si kolot teh mah diwartoskeun, kolot teh nu mana? Sanes indung bapa sanes kitu tah ieu. Tak kitu mata ayeuna hayu urang kumaha carana alam teh supaya lurus leres deui. Urang tempatan anu kira-kira murni sok we model ayeuna kieu ngadamel rorompok butut jeung bala jeung naon rasapeun moal. Tah meureun hate jelema ge bala mah rasapeun. Sok lah para kiai dia mah daekeun ngarawatanana meureun. Tah kitu. Ayeuna datang di Kasungkuring, ceng wayahna. Ceng wayahna dugikeun. Abdi teh isin Pak, bilih kumaha onam sabab abdi mah lain ahlina. Tuh seueur anu palinter di mana-mana. Sedengkeun abdi hirupna tukang buburuh nek percaya ti mana. Tah kitu. Tah ayeuna sabab cenah Ratu Adil teh aya di Jawa Barat. Ayana. Nya eta mah di saha bae. Ngan abdi mah kudu ngadugikeun. Sok we. Ayeuna cenah aya nu usul ibu cenah naon. Usulna kieu. Nyawan. Usulna teh cenah kieu. Ratu Adil teh cenah awewe. Nya awewe da indung nu ngaluarkeunana. Boga opak sesemprek disemprek-semprek dibagi-bagi rata adil pan indung mah. Bener teu salah. Tapi sajelasna ibu ya. Ratu Adil teh di mana sabenerna? Da kiai ge Ratu Adil. Bapak Presiden, Bapak Wakil adil. Sakul boga rejeki eta dibagikeun adil. Tapi pokok mana pokok? Turunna ibarat ti ulama. Tah eta. Kitu pan meureun maka tah ibarat kitu pamirsa. Tah punten di Simkuring ucap lampah tekad tujuan tiba heula abdi keur alit keneh cita-cita hayang ngabela anu sarusah tapi geuningan dugi ka kiwari masih keneh antos bae heula antos tapi ku abdi teu boleh disabaran. Tah kitu. Tah ayeuna atuh urang tinu perjuangan urang doa bae ka sadayana atuh ka para karuhun urang ku pucuk buhun urang anu kapungkur atuh perjuangan nepi ka duka belah dieuna Bapak meureun perjuangan 45 nepi duka ayeuna deui ku Bapak Jokowi jeung wakilna meureun ayeuna urang sadayana tos nerangkeun masalah nyaeta perkawis wong ciri terus diboga bagi nuhun dugi geuning kasadayana anu sarusah mah nyaeta meureun aturan alam ayeuna kitu. Sanes di hiji-hiji ieu mah sanes di Bapak Jokowi wae awas kena nuduh ka Jokowi di umume ieu mah kitu. Tah eta atuh punten kitu ieu mah sabab naon sabab Bapak Jokowi mah pokok. Namun disalahkan tong dijieun atuh nyawan. Tah kitu tong dijarieun bae geus bae. Tah kitu. Atuh ayeuna anu teu acan ngalaman sing sabar temungkeun kanyaah ti kiwari supados sorotan lingkungan boh sorotan di negara Indonesia teh engkena teh moal ngabigeu. Ulah diudag ku nafsu. Ulah diudag ku amarah. Engkena teh bora-bora hayang deui teh bangga pamirsa. Tak kitu sing sae. Punten sanes ngaralancangan punten. Lamun ayeuna nek mah ka abdi nek balik abdi ka akhiratna awet dalam dunya kacape-cape hate. Balik we. Isu ketoga itu baru tuh maka sungkuring. Angsal pek sing bararisa we. Waling din tupis cino hadice. Lon hanu habi uturuna. Lakoti rohni misi ulatuna. Tah urang teh kudu bisa ngajalankeun kaditu kadieu teh anu tumanina anu bisa nyaeta ngalaman naon-naon teh anu hate jeung hati ieu teh sarua bijaksana. Tah kitu pamirsa. Sabab ayeuna di tatarbong Jawa saged maning sutukur deui nakotna dari usah tak balakan itu re. Wala tuni ijuno kana warama tole ismak tu ulah ma anak ini kiro.
sul hadatiri mita sadainoro nala utuniki Allah putunu ono ko uli takon ni morosuniki yos manang katorera il takon ni bulak manaki isto ra ano kilongina mga sadayana ta ayeuna dinu ucapan simkuring anu sakieu keur kayaan hirup susah mikirkeun fitrah zaman kiwari mah geuning maka simkuring mah teu kuli-kuli geus sababaraha poe ieu da tugas teh ti kolot terus kudu kieu tapi simkuringna masih kene dikekieu tapikeun insyaallah Allah malsilo Allah mal janten incah balilahan sabab naon sabab tos nyerikeun teu katebihan ta eta da mata ayeuna kasadayana sing nyaah kakaruhun anu disuklak nu tugas anu waktu baheula geuning di mana kaayanana atuh urang doakeun ku urang doa da eta atuh ayeuna urang kasadayana umumna anu aya keneh dalam urang sok ayeuna geura gugu ucapan para ulama geura gugu anu megang negara anu ngajaga tiap di mana tempatna boh di lautan boh di daratan boh di gunung boh di jalan-jalan nu tarugas hormat ku urang bapak urang awas celengkeung ayeuna di masjid kade ulah dipoyok dagekeun regepkeun asupkeun anu hate ulah nepi ka janten salat teh cenah anjing teh pagawean teh tah ulah omat aduh ucapan kade ucapan urang teh bersyukur aja aya nu celengkeung kitu teh bersyukur turutan anggur tak kitu matak ayeuna alam janten arancur kieu teh kunaon ku pamolah cik tak kitu ayeuna sok supaya ayeuna perjalanan ieu teh ulah nepi ka ngajadikeun soal tah kitu ayeuna ieu matak seueur di mana-mana ayeuna boh istri boh pamegat wangi-wangi di jalan nya bapak polisi ge teu maknya cicingan pan ngamak beureun akibat lain muslimna si cing karunya ke bapak polisi tah ke bapak jenderalna atasanana ulah nepi ka janten nyelakakeun atau nepi ngaganggu ka negara ka tugasna coba almun aman mah meureun di Indonesia teh aduh cik bakal sugih Indonesia teh saterangna mah sagala naon tugas aya di Indonesia pan cek Indonesia mah terus kaya sok ayeuna tinggal larasna jujurna benerna turutan para ulama tinggal sakitu ieu mah anu tarugas-tugas sok ayeuna ngabelakeun tunuh geura bapak polisi atuh pek we atuh abri ngabelakeun ayeuna sarar ka ditu sarar ka dieu cik ngaduan rasa we ulah kusi dititah atuh haradideng tak kitu pamirsa tapi punten we da simkuring ge sarua geuleuweungan peuting oge peuting ngoro geura nah tuh kali diporo heuh da pepelakan karunya pepelakan geura digarangu tak kitu cek itu mah bea cik ayeuna nek nurutan karar itu tah ieu punten sabab cekolot kudu tegas tapi anu mana tegas oge ulah bedegong ulah somong ulah ujug takabur pan tapi anu kahartos anu merenah tumanina kaditu kadi teh sami kaeta tak kitu bilih anu usul hoyong ku bahasa Indonesia sanes teu bisa simkuring mukakeun aturan bahasa Indonesia sabab keur hak heula Sunda hartos sadayana ieu punten ayeuna dinu ucap-ucapanana pan tadi ge da ngaran-ngaranna ge tukang kieu mah sok seueur tak-tektogna teu sopan pantas teu dileuweung ngol poe sok we geura lamun tepung salam simkuring geura dileuweung ngagegot we bari naung jukut teh bening geus cangkeul ketepokan teu cangkeng nyeri geura tapi teu aral da bongan hayang hirup atuh bongan hirup bongan boga ngagaduhan anak pamajikan tak kitu nya matak sing lamun anu ngagaduhan
putra ngagaduhan istri meureun atanapi pamajikan cek Sunda we mah tak kitu sing tanggung jawab ulah loba ngadaweung ulah loba ulin nyaah katurunan tak kitu jeung ulah gonta-ganti lah boga majikan teh karunya katurunan komo teu gaduh indung bapakna di mana merenyangsangna tah khawatir katurunan keneh teh tak kitu laras bapak kiai hampura ieu tah sakitu ayeuna sim kuring moal seueur saur panjang lebar da sim kuring mah tadi oge dijantenkeun kieu teh sanes bade ngaluluhuran punten sanes bade ngaluluhuran tapi hoyong tararepung meureun raos atuh ieu pangalaman kieu urang akurkeun ulah silih salahkeun tah kitu sami wae pan ceuk paripaosna datang mana ayeuna ti enog musilna ayeuna nya turuna ti meri kana tapi turuna eta enog teh dimuning entong tapi butuh keneh geuningan dimuning oge pake pupuk nya tah kitu ayeuna komo ieu datang ti nu kieu ai butuh mamangga hayu urang damai carana kumaha lah turutan sesepuh perjuangan 45 damai ayeuna jeung Jepang tahun halah mutuna satu tu nulu na kinori walau mutu mah ngatunan nya usu ling sompat tuno ko hadi tah matak sagala naon ge kudu karitu sarua urang Jepang ka Indonesia silaturahmi urang Indonesia silaturahmi ka urang Jepang tah eta ngaranna kitu tah matak ge ulah ngalaga boga lah ulah ngalaga boga hayu da sami wae teh ngan sakapal mana oyag-oyagan teh urang teh kapal ieu teh pamirsa kitu tah tah ayeuna dina masalah engke kapayun aya kajadian naon moal diwartoskeun bong kita bakal jadi ayo bakal anu moal bapak moal abdi mah ngalancangan tapi tos aya dinu rasa gitu terus ditemongkeun terus diapruk musim kuring mah kabeh sampai saalam dunya tos kaapruk tapi dina masalah naonna nilai ngontrol tiap mana-mana gitu tah walatir di daerah mana-mana teh anu kurang cai bae aduh tah ieu lieur kana otakna ge sim kuring sedengkeun sim kuring kayana hirup batal sakieu najan tadi mah aduh bapak jeung Fitra kumaha pan pusing ka abdina ge coba nguruskeun ieu kuliah henteu sugan we aya rezeki ngan kitu jeung kitu we ngupahan ka anak ka majikan ieu tah kitu matak ayeuna sagala naon kitu kieu anu ti kaladewatan kulon kidulna ti kiblat-kiblat hanap luhur da urang teh heueuh bade naon deui hirup teh da urang teh mumbara dalam ieu teh matak sing leres ngulihna urang ka rahmatullah teh meureun urang teh kudu gaduh jasa sok we taroskeun ka lingkungan sim kuring aya masalah eueuh jeung jelema nu kieu akur jeung tong boro-boro jeung sepuh atanapi sapantar sanapeun sim kuring mah teu aya basa dipiwarang oge daek we sabab ngaduan rasa gitu tah eta supaya contoh kita murang kali teh bakal daek deui lamun kedul bakal kedul deui nurutan tah kitu mantap contoh na teh anu kira-kira hartoseun gitu tah tah sakitu wae ditutup pe golo teh pe kawin ulinaya wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh salam we ka sadayana dan sebutan mah seueur salam dunya teh tuh tah sakitu wae ka bapak ibu ieu bade ararusul mah tah tadi teh carioskeun ku sim kuring omat nu usul hate heula pake hate nah ieu teh bakal kumaha da hate mah moal beunang dibohongan jeung rasa kajen goreng oge bapak Semar alus bapak Cepot alus henteu tapi dipesek tah kitunya ari hoyongna mah di luar kalebet teh sae kabeh wujud teh atanapi batin roh teh kudu sararaya tah kitu tah matak ayeuna nu 40 teh dinu wujud urang teh engke kapesek
aya setanan aya segala naonan aya kabeh tah mana sing bisa mageurna teh iwal ku kaayaan sareng bapak ulama bapak ajengan tah mun sakitu aya pemirsa ayeuna da sakieu meureun nyaeta dina utus Hasim Kuring tidak pajang keneh itu moal tabat sabulan 2 bulan moal tamat setahun 2 tahun dan kemah 1000 tahun kemah dan contohna Kanjeng Nabi Muhammad ka Hasim Kuring kita neureuh jualan orai simbolna tah naon aslina nepi ka 3 poe sabal tah teureus na ceng ieu itu tah simbolna tah mata Hasim Kuring cirina di Indramayu di bandara tos aya naon gitu sabab sumenang nu ngagaduhan nyaeta aturan baheula tah mun sakitu we mangga sukses Ya, atur nuhun kasadayana nuntos nonton bilih aya nu ditaroskeun komentar wae sakira nu resep video ieu tinggal like wae sareng subscribe berlangganan karena subscribe gratis. Nuhun kasadayana.